Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat iman ka Nabi. Kahiji ittian hartosna kudu ngaku ka Kangjeng Nabi. Kadua qabul hartosna kudu narima dinabian ku Kangjeng Nabi. Katilu kudu ikrar hartosna kedalisan bahwa Kangjeng Nabi utusan Allah. Mugi Gusti maparinkeun anugerah iman abdi sempurna memenuhi syarat ngaku ka Kangjeng Nabi, narima dinabian ku Kangjeng Nabi, biasa ikrar, syahadat, sholawat ka Kangjeng Nabi. Bok pilih iman abdi kirang memenuhi syarat nyangakeun sadaya-daya pertobat abdi ka payuneun Gusti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan solihan, amalan ma'mulah. Istajib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya karena berdua ini ya karena seluruh lazina kahatur para ibu bapak sadayana nu sami sumping rawuh hadir dina ieu majlis nu kalintang dipihormatan dimuliakeunana didoakeunana dialap barokah doana. Sampurasun. Sarehat sadaya. Alhamdulillah. Muga sing sehat sateras. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, iman adalah paspor kanggo menuju surga. Di mana orang mau teboga iman tidak punya paspor untuk masuk surga. Di mana tidak ada iman diperiksa di imigrasi kubur, tidak lolos maka dipenjara di kubur. Penjara kubur adalah siksa kubur. Malaikat munkar wa nakir mawa gegedil, malaikat jabaniyah mawa gada, orai sujaul akro ngalegleg, poek kubur, rupak kubur, siksa kubur, keeng kubur. Nepi ka iraha ti mimiti maut tepi ka kiamat. Dan kiamat siksa kubur tuh. Beres kiamat ganti neraka sabaralami ribuan jutaan tahun sana. Hirup di dunia 70 tahun tapi siksa kubur ribuan tahun lamun teu boga iman. Di dunia 70 tahun tapi neraka jutaan miliar tahun selama-lamanya kalau tidak punya paspor iman. Tak iman identitas, keyakinan orang ke Allah, keyakinan orang ke Nabi, kudu dicekal pageh, ulah lesot lebih kacana ke akhirat. Di paspor orang ulah murah, ulah legit, ulah tinggal. Mun ibu ayeuna umroh ibadah haji
paspor tinggalin jadi masalah, ditahan di imigrasi bandara. Cacak aya paspor tilas umroh di anu haji. Satahun eta umroh ya haji. Dan tadina hajian ahlami kene bermual kacana umroh. Begitu kapanggil tahun eta, karek 3 bulan geus umroh hajian deui. Ieu teu kasobek si tiket umroh. Nah, aya tiket umroh jadi tiket haji, cek imigrasi akhirat ditahan di imigrasi Madinah. Dipariksa, orang Sunda atuh ngomongna hese. Ngalawan orang Arab. Teu ngartieun itu. Itu anak umroh. La. Atuh akhirna milari petugas Indonesia anu urusan haji supaya ngalereskeun ieu paspor, bawa ieu paspor tilas umroh dan dianggo hajian sabab berlakuna ieu paspor 5 tahun. Berlakuna ieu paspor 5 tahun masih aktif. Itu karek 1 tahunnya paspor. Cacak itu bermasalah di imigrasi. Lamun teu aya anu nulungan di imigrasi bandara, di penjara. Di Madinah, di penjara, di Jeddah, ditahan. Tidak bisa berjalan kelangsungan ibadah haji umroh, bisa dideportasi ke Indonesia. Mun teu aya anu nulungan anu tiasa komunikasi penerjemah bahasa. Gitu. Tah aya nulungan teh tah nyapaatan tah. Itu dina kesulitan datang nu bisa ya. Gitu. Tak paspor ulah tinggalin. Di mana orang paspor? Ini orang teh ke akhirat. Ini orang teh nyawa ke alam kubur. Numual balik deui ari paspor tinggalin. Waduh, paspor imana tinggalin. Eta bakal rupak di jero kubur. Di imigrasi munkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikwanuka. Macet tidinya. Maka ditahan di alam kubur didinya. Siksa kubur ngadaguan kiamat. Mun awan nulungan cilaka di kubur, siksa tuli penjara. Kecil kiamat siksa neraka. Tuh. Tak iman perkuat. Iman dia cebor dengan ilmu, iman cebor dengan amal. Ilmu jeung amal teh gebukan iman. Gitu. Mata syarat iman ke Allah iddian qabul ikrar. Syarat iman ka nabi pun iddian qabul ikrar. Apa artinya iddian? Ngaku. Urang ngaku ka Kangjeng Nabi. Ngaku kumaha? Ngaku Kangjeng Nabi teh nabi akhir zaman, teu aya deui nabi sabadana urang. Jadi ti ayeuna nepi kami kiamat moal aya deui nabi. Moal aya deui nepi ka kiamat. Nepi ka ajur ieu dunya, rugrug langit, rugrug ieu taneuh, ajul lebur. Kiamat teh moal aya deui nabi, angin nabi urang nu terakhir. Gitu. La nabiya ba'da, urang kudu mengakui bahwa nabi urang adalah nabi terakhir. Kade bisi aya nu ngaku-ngaku jadi nabi nu ka-20 genep tong iman, lamun iman batal iman urang. Paspor keur ka surga jadi batal. Kade. Seueur pan di zaman nabi ge anu ngaku jadi nabi. Musailamah al-kadzab ngaku jadi nabi. Gitu. Ayeuna beh dia di urang. Gitu. Ahmad Musadek di Bogor ngaku jadi nabi. Tugimin ngaku jadi nabi. Namun percaya orang iman bahwa Ahmad Musadek nabi, Tugimin nabi, pegat iman orang, paspor orang batal. Identitas paspor orang ieu batal. Moal bisa salameti kubur. Namun sabab syahadat jadi gugur. Engke nikahna jadi batal. Karena syahadat gugur, pepencitan jadi temenang syahadat batal. Adan diganti asyhadu anna Tugibin Rasulullah. Jadi kitu kena. Kata kade cekel pageuh ieu akui nabi teh, nabi terakhir lah nabi ya ba'da. Teu aya dina bisa badana kade.
Ieu cecekelan urang ieu tekad urang ieu nepi ka maot. Ngan Nabi abi teh Nabi Kangjeng Nabi teh aya di Nabi sabadana. Cekel nepi ka kiamat nepi ka maut urang. Nepi ka canak maut tekad eta teh ulah lepas. Ulah robah. Gitu. Ieu pengakuan urang kana. Kaduana urang teh ngaku Nabi urang teh jenenganna teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra saha? Putra Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra saha? Putra Sayyid Abdul Muthalib. Sayyid Muthalib putra Sayyid Hasim. Sayyid Hasim putra Sayyid Abdul Manaf. Sayyid Abdul Manaf putra Sayyid Qusay. Sayyid Qusay putra Sayyid Kilab. Ari ibuna saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ibu Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti bin Juhroh bin Kilab. Taye kudu apal ti ibu ti Rama. Si ibu saha jenengan Nabi teh? Muhammad. Muhammad nu mana ada loba. Eta Muhammad urang Sumedang hi atuh salah. Anu disolawatan unggal salat teh nu disadatan teh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Muhammad bin Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Juroh bin Kilab. Eta kudu diakui eta Nabi urang eta. Si aya jenengan Muhammad salian ti Nabi urang. Aya jenengan Muhammad salian ti Nabi urang, bet mengkol dasarua Muhammad. Gitu. Kali-kali cecekelan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Muhammad bin Ibu Aminah binti Wahab bin Hasbin Wahab bin Juhroh bin Abdul Manaf bin Kilab. Eta bisi pahili mata kudu apal bin teh. Ini mah ti ibu nepi ka Kilab, ti Rama nepi ka Kilab. Eta nu wajib mengakui urang Nabi sebagai Nabi urang teh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, Muhammad bin Ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juroh bin Kilab. Eta wajib hafal pengakuan urang. Namun wajib hafal bisi pahili. Kayak ngolebar lamun pahili Muhammad teh loba. Pokoknya Nabi abi teh Muhammad nu mana? Apa ada Muhammad we? Tah salah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib eta. Idian urang pengakuan urang. Gitu. Kita hafal. Eta. Jadi di mana-mana aya pengakuan iman urang memenuhi syarat. Bisa diterima data-data iman urang. Benar pengakuannya. Gitu. Lajeng urang ngaku Kangjeng Nabi teh Nabi anu pang mulyana di saantero Nabi. Nu pang pinterna ti sadaya para nabi para rasul. Pang pinterna jalmi sadunya. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kudu ngaku Nabi urang teh Nabi pang pinterna. Raja dunia akhirat nu bakal bisa nyelametkeun jelema dunia akhirat. Aya teu nu bisa nyelametkeun jelema sadunya dunia akhirat teu aya angin Nabi urang. Para nabi pun Nabi Adam, Nabi Ibrahim teu siga Nabi urang. Gitu. Kecerdasan Nabi urang satu kali baca apal. Jadi satu kali baca apal, wahyu Allah baca sekali hafal. IQ-nya tinggi, cerdas. Gitu. Cerdas intelektual, akalnya luar biasa cerdas. Caang narawangan. Satu kali baca apal, tidak pernah lupa. Dekena ku poho, teu pernah kunisian. Sabab anu ngawaris poho, hiji berbuat dosa. Nu ngawaris poho gemul tingdahan. Nu ngawaris kana poho loba cacantelan kana dunia. Nu ngawaris kana poho berbohong, berkhianat. Itu jadi pohoan. Nu ngawaris kana poho tara maca Quran. Jadi babari pikun. Di ibu lagi maca Quran moal kada ku pikun. Sabab maca Quran bin nazar
ditingali huruf nakiaus Quran itu mata panjang ingatan. Jadi mual kena kupikun. Sing saja manu maca Quran binador mata pinter. Cerdas calakan hafalan. Baca Quran bin nadri kalawan ditingali tek huruf Quran. Mata cerdas itu. Numatak cerdas minum madu tiap hari isuk-isuk sasendok karena cehanet kocek minum sore sasendok kocek karena cehanet minum itu madu matak cerdas IQ ke mau pohoan mau pikun madu ibu jajan teh madu tuluy kalapa jenggula cetrok kalapa sasirah bagi dalapan simpen na kulkas, gula saganu bagi dalapan, simpen na kulkas. Pagi-pagi kalapa gula, cetrok, ngawedet ngaran. Ngawedet. Gitu. Sonten kalapa jeung gula cetrok. Ngawedet. Itu mata panjang ingetan mual pikun. Gitu. Apa oleh panjang ingetan apa? Pan pikun teh poho. Pikunnya tidak apa. Jadi memori habis karena sel otaknya lemah. Kenapa? Tidak ada penguat. Itu gula dan kalapa penguat otak. Penguat daya ingat. Oh, sok ibu nyetrok kalapa aja gula. Iraha aja aku di kalem. Makan anggur merah 20 hiji sapoe. Anggur merah 20 hiji sapoe. Itu mata kuat IQ. Daya tangkapnya hebat, pinter. Itu, aduh anggur atau 20 hiji sapoe mah setengah kilo. Gede modal lah. Oh, yang pinter teh modal lah. Atuh teh 20 hiji, atuh hiji sapoe. Meuli sakilo teh sabulaneun sugan. Asal madu, kalapa, anggur tiap hari ada. Jangan terlalu banyak makan yang berminyak. Jangan terlalu banyak makan yang berminyak. Itu mata pohon. Lesang. Hinyai. Karena otak hinyai. Karena otak na lesang. Mata begitu nalar. Pohon deui. Soreat. Sorodot. Hinyai. Jangan makan apel hasem. Itu matak belet. Sakali merodoi leungit apa lain. Ya, tuh seul angan borang ngapalkeun angan lagi seul. Jadi kayak bodoh tuh. Ya, apel hasem. Hasem itu matak merodoi, itu mata leungit hafalan. Gitu ya, aduh. Makanin ker letis mah yang nu hasem bae mah. Buah ngora. Hasem, jaladanya hasem atuh yang ngelelnya Ciramaya. Leungit tah talaran teh leungit. Poho deui. Nalar hese asup babari poho. Naon? Lada hasem. Gitu. Silakan makan lada makan hasem, tapi dibatasi. Omong geus usia urang siga kieu mah tuh resiko tinggi. Salah makan gering. Salah pola makan jadi tuut. Jadi cangkeng, jadi sirah. Salah pola makan. Gitu. Lain pohoan deui gering. Gitu. Taya nabi urang teh nabi pangkinterna sadunya walaupun nabi teh sakola. Siapa gurunya Nabi? Nabi masuk TK, SD, SMP, kuliah lah. Tapi kecerdasan luar biasa. Siapa gurunya? Langsung Allah Subhanahu. Nabi sering kholwat di Gua Hiro. Lingih di Gua Hiro kholwat nyambungkeun rasa ka Allah. Berapa tahun Nabi kholwat? 15 tahun tapa di Gua Hiro.
Jadi lain sakedeung di Gua Hira teh peurih turun ungah naik gunung Jabal Nur. Dari sakedeung 15 tahun disacerna nikah jeung Ibu Khadijah. Ibu Khadijah solehah, salaki judul tirakat di Gua Hira dianteran teu uwih. Itu kadang Nabi uwih heula, dagang heula, beres dagang, beres kulawarga, angkat deui ka Gua Hira. Gitu sabaraha lami? 15 tahun. Nyalira di Gua Hira nyambungkeun rasa jeung pikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna geus 15 tahun turun we wahyu. Cerdas kecerdasan itu. Taya urang kudu ngaku bahwa Nabi urang teh Nabi pang pinter rasa dunya, ciri pinter bisa nyelametkeun jalma dunya akhirat. Bila mana sisa jalma nu ngajalankeun aturan Nabi, syariat Nabi, maka selamat di dunia. Selamat di kubur. Selamat ke kiamat. Tuh, itu kecerdasan. Quran, pan itu ilmu Nabi, tidak kecerdasan Nabi. Wahyu Allah, ilmu Nabi. Aya nu bisa nyeun siga Quran, teu aya nu bisa. Quran gaya bahasana murwakanti, murwakanta, murwakadin, gitu. Mun min, mun had. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab kop. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, as. Tapi itu berarti isinya bisa nyelametkeun dunia akhirat. Isi kandungan Quran nyelametkeun dunia akhirat. Itu Quran ilmu Nabi, wahyu Allah. Tidak kecerdasan Nabi, wahyu Allah kabaca. Tak itu orang yang cerdas bisa pola makan kecerdasan. Tahun cenah Ibu? Madu. Kumaha syarat madu teh? Sasendok kana cai haneut setengah gelas kocek. Baru lain ditegak maduna di lamotan lain. Kana cai haneut baru dipinum. Ieu mah kana senokeun lamot langsung segala obat batuk. Hah? Jangan kira efektif. Mun karena cihaneut jadi reaksinya bagus. Karena sel-sel otaknya bagus. Itu reaksinya diseduh dengan cihaneut. Minum. Gitu. Kalapa jeung gula tah ayeuna anak kurang hayang pinter kitu pola makanan. Kasih madu sore, pagi sore, kalapa jeung gula pagi sore, bere anggur ngaluk we. Itu anak kurang, itu kecerdas aki udah hebat. Di mana mamluk itu moal babari gering. Jadi kondisinya pit sae. Tina madu, kalapa gula, anggur itu karena kondisinya pit. Moal babari rieut, di mana rieut oge digebegeun teh leungit. Rieut kesangkeun leungit. Naon? Ieu kekuatan pit tina gula jeung kalapa, tina madu jeung anggur itu hebat. Anak orang tadi ayeuna ada urang geus kagok geus kieu. Tapi urang ge sae. Urang ngajalankeun pola kecerdasan. Tak kudu mengakui Nabi teh tercerdas sedunia. Cerdas akalnya, intelek, walaupun tidak sekolah, gurunya langsung Allah, pintar. Cerdas spiritual, ibadahnya pinter. Sakabeh ibadah Nabi khusyuk. Sakabeh ibadah Nabi diterima ku Allah. Saking pinterna ibadah ka Allah teu karasa sampean nepi ka bareuh. Saking seueurna tepan, tidak terasa kok kaki bengkak. Saking seueur sujud jeung ngadeg. Enjoyna lezatna ibadah ka Allah teu karasa sampean bengkak. Hilanglah sakitnya sampean dengan lezatna beribadah kepada kungeunana ibadah teh dirasa sampean teh karas. Ieu tanda cerdas spiritual, pinter ibadahna. Gitu. Ah, ieu urang kudu nurutan, cerdas spiritual. Oh, Nabi pinter ibadahna, urang diajar. Nyambungkeun rasa jeung pikir ka Allah dina salat. Nyambungkeun rasa jeung pikir ka Allah dina ngadoa.
Jadi dengan doa teh spirit menuju Allah, semangat menuju Gusti Allah, nyambung ke Gusti Allah. Gitu. Jadi sebut cerdas spiritual. Kata sakabeh ibadah Nabi jadi penghapus dosa, sakabeh ibadah Nabi khusyuk, sakabeh ibadah Nabi diterima oleh Allah. Karena kecerdasan dina ibadah sebut cerdas spiritual. Cerdas emosional, Nabi emosinya pintar. Ngolah nafsuna pinter, Nabi mah al-afwa, pemaaf, wal qanaah, sederhana, seadanya, la yas'al anil mafqud, tara barang sungkeun nu eueuh, la yu'adi insanan wala hayawan, Nabi mah tara menyakiti manusia, tara menyakiti satu hewan. Jadi teu aya satu hewan nu paeh ku Nabi. Cucunguk, reungit, laler dipikanya aku Nabi, dirahmatku Kangjeng Nabi. Tak rahmatan lil alamin. Cik ibu lamun menak cucunguk ngagoler, dikumakeun. Dijejek, digebuk ku sapu, ditajong, dikahayamkeun. Anggur oge lamun jalma aya rahmatin atina. Deuleuh teh ieu cucunguk. Digugahkeun teteh gugah tong bobo wae. Muhun abi teh ti soleda teh bisa gugah. Digugahkeun juga mang wae teteh keur mapageun adina sakola. Cucunguk teh iku urang dijejek. Waduh. Tah eta urang bodoh emosional. Bodoh emosional. Jalma nu cerdas emosional sangat sayang kepada makhluk Allah. Dia hidup kita bunuh, gak boleh. Dia itu mau hidup. Bisa teh orang ngahirup bentuk, bisa nganyawaan teh. Matak dina ilmu tasawuf haram ngalukis sasatoan. Ngagamal sasatoan dora kaleungeun. Naon alesanana pang ngagamal sasatoan dora kaleungeun? Sabab sayong ka Allah bisa nyieun bentuk teu bisa ngahirupkeun. Ibu teh ngabar bau, coba cek alot teh sok hirupan bisa teh. Jadi urang ngagamel sasatoan taswirul hayawan. Ngagamar gajah, ngagamar komodo, ngagamar harimau. Gitu. Dosa leungeun. Naon alasan dosa leungeun? Lamun lain ke pelajaran yang haja ngelukis gitu. Itu sasayonganan ka Sang Pencipta. Cik Allah teh ajen bisa ngabentukeun tapi teu bisa ngahirup. Tuh, kumaha mun eta mau dina lukisan menta hirup ka urang. Tuh, kumaha mun eta gajah menta hirup ka urang. Da geus sijieun ku urang. Jadi seolah-olah urang deh nyiptakeun gajah tapi teu bisa ngahirup. Jadi sayong ka pangeran nyanyahoanan ka Gusti. Kata ieu leungit hukuman dosa. Naon dosana sayong ka pangeran. Itu secara ilmu tasawuf ulah sayong ka Gusti. Gitu. Kumaha mun urang atuh dipoto. Dipoto mah lain ngalukis. Oge dipoto anu teu hakidu. Ibu lamun dipoto sapotong sakieu silakan. Lamun aya jelema sakitu tina bujal kaluhur hirup mah moal. Lamun sabeuleum geunyeur itu bisa hirup. Itu sayang. Gitu. Sayang. Oh tapi mah keur tanda bukti ada kepentingan lain ke kemaslahatan silakan. Gitu. Taya Nabi teh la yu'addi insanan wala hayawanan. Tara nganyerikeun jelema, tara nyerikeun sasatoan teu aya jalma anu tersakiti ku Nabi, teu aya hewan anu tersakiti ku Nabi. Eta Kangjeng Nabi ketika Ibu Khadijah wafat, tigaduh bojo. Nabi teu milarian istri henteu, kunyalira we di bumi. Akhirna sahabat teu tega. Nabi segala rupa kunyalira beberes bumi,
nyayogikeun peribadahan ke kepentingan ibadah punya lira. Ayeuna Sayyidina Abu Bakar gaduh putra istri gadis Neneng Aisyah, ya Rasulullah mangga ipun anak tikah kanggo ngabantos gamparan di bumi. Ditikah Neng Aisyah Yusra 8 tahun. Disebut nikah gantung. Sah. Asal komitmen ke digawili nanggeus 17 tahun. Digantungkeun tah. Gitu. Sehari-hari di bumi katingali kumaha teu dosa ada pamajikan. Walaupun budak keneh geus dihalalkeun ku hukum akad. Akhirnya seueur hadis diriwayatkeun ku Ibu Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah an Aisyah ta'ala sabab Ibu Aisyah ningali cara ibak Nabi gitu, cara tuang Nabi gitu, cara bobok Nabi, cara gugahna Nabi. Keseharian malam kauningan Nabi atau diriwayatkeun Nabi cumarios dicatat dijakeun ka para sahabat jadi hadis katampi ti Ibu Aisyah di Ibu Aisyah. Tuh. Tuluy Nabi dadauh sing sajalma anu kulita adat jeung kaula bakal ka surga jeung kaula. Sing sajalma anu kulita adat jeung Nabi bakal bareng jeung Nabi ka surga. Isi anu cerdas kumaha carana yeuh hayang adat jeung Nabi. Sasalama jeung Nabi moal mungkin adat. Salat berjamaah ge di masjid jeung Nabi teu kengeng. Isi mah alus di bumi. Isi netepan berjamaah di masjid, imam na Kangjeng Nabi, saya keneh di bumi ge di kamar nu aman ti nu noong isi. Sarua ganjaranna jeung lalaki di masjid. Para bapak di masjid, ibu-ibu di kamar. Nyali. Sarua tah pahalana 27 darajat. Isi mah 27 darajat di bumi. Gitu. Para bapak mah 27 derajat di masjid. Berjamaah. Sing sajalma anu ada kulita jeung Nabi bakal bareng jeung Nabi ka surga. Isi nu cerdas maning nyongkeun ditikah ka junjungan. Ayeuna sumping Ibu Hafsah nyongkeun ditikah. Ih ku Nabi ditikah we dan Nabi mah tala nganyerikeun. Yos we ditikah teu bogo. Terus Ibu Hafsah teh sumping Ibu Saudah hayang ditikah ditikah. Sumping Ibu Zainab hayang ditikah. Sumping Ibu Zuwairiyah, Ibu Maimunah, Ibu Hindun, tapi ka 8 istri. Nabi ditikah. 10 eta jeung Ibu Aisyah Nabi teh. 11 jeung Ibu Khadijah. Tuh. Ketika Ibu Khadijah aya kanjeng Nabi teu anu wantunan hayang ditikah ka Nabi. Isin ku Ibu Khadijah. Isin Ibu Khadijah nya wanita cantik, dia sudah kaya, nya pembela Rasul, tidak ada macam-macam isi minta ditikah ka Nabi. Tapi setelah Ibu Khadijah wafat, isi berani mau ditikah sama Nabi. Tanya Nabi, datang nyerikeun coba lamun nyongkeun ditikah ka Nabi. Ku Nabi teh ditikah apa nyeri hate. Kang Rasul itu bogo kabeh. Kasih gitu. Ih, ku Nabi ditikah. Gitu. Jadi Nabi bojona nepi ka 11 sang Ibu Khadijah dengan arti Nabi beger lain. Tapi isi nyuhungkeun. Isi nyuhungkeun ditikah. Lain beger mino lain. Gitu. Isi nyuhungkeun ditikah karena hayang ka surga jeung Nabi. Satu carana jadi isi Nabi. Jadi isi Nabi. Suatu waktu dikilir. Enak lamun isi 10 pan sapoe sewa. Jadi iya sapoe. Giliran 10 poe deui abi mah. Abi mah bagian ke-7. Gitu. Gila. Komo Nabi Sulaiman bojona 100. Nabi Sulaiman isinya 100. Hiji waktu Nabi Sulaiman termenung. Ya Allah, ya prajurit pasukan kuda seueur anu pupus di medan laga. Abi hoyong boga pasukan prajurit anu gagah pala putra abdi. Kumaha ya Allah? Nyongkeun Nabi Sulaiman ka Allah. Cek Allah sumping wahyu Sulaiman, anjeun kudu menyetubuhi bojo anjeun 100 diantri sapeting jeput. Bojo anu 100 diantri sapeting jeput. Atuh da wahyu Allah. Eta isi nu 100 diantri 10 menit sewa. Nepi ka beres tah nepi ka subuh.
Semalam suntuk kabeh kacayan. Coba lamun lain mujizat. Isi obat keturna coplok. Ieu mah isi 100 KB. Hajima KB. Diantri sapeting jebut 100 poe, sapeting 100 istri kabeh. Diantri hiji-hiji. Baca eta nya. Pantasnya nu 100 teh pantas. Lamun jelema letoy pamajikan 100, gitu. Aina isi nu 100 eta hamil sadayana. Waduh. Bareng ngalahirkeunana bareng lalaki kabeh 100. Orok 100. Di 100 istri. 20 tahun ke depan jadi pemuda nu gagah putra Nabi Sulaiman. Jadi prajurit-prajurit penunggang kuda Nugaraga putra Nabi Sulaiman. Waduh, gitu. Nabi Sulaiman 100, Nabi Daud ramana 100. Nabi urang 11. Gitu. Karena tidak ada wahyu untuk 100. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak ada batasan wahyu di Allah. Kudu bojo sakitu. Atak 100 ditika. Ya raja, ya nabi, ya ulama, ya benghar, ya pantes. Ya raja Nabi Sulaiman, ya raja Sulaiman, ya nabi, ya ulama banyak ilmunya, ya pintar, ya kaya. Pantes sih 100. Ieu mah penghasilan 10.000 pamajikan opat. 2.500 sewang sapoe. Kacau. Gitu. Mal kanapkahan. Gitu. Tayek kudu ngaku Nabi urang teh Nabi panghebat. Hebat akhlakna seperti itu. Lajeng Kangjeng Nabi la yas'al ala ahadin abadan. Nabi mah tara pepenta ka seseorang naon pun. Tara susuhungkeun. Ngabangun masjid tara nyuhungkeun. Lamun anu basihan ditampi maparin ka Nabi hadiah ku Nabi ditampi dinuhunkeun, didoakeun, cina dibalas ku Allah jazakumullah. Mun masihan. Tapi lamun menta pantang. Teu pepenta teh. Mun jalma hideng sedekah tah ganjaran jadi cahaya keur manehanana. Tapi lamun dipenta aya mere teh karana era isin lamun teu masihan ieu. Mun teu masihan teh isi. Itu. Jika di urang mah anu hajat dionang. Lamun teu mere era papang. Lamun mere teu boga duit. Bingung eta nepi ka kerja tarang. Mikiran di mana ya kalemeng keur nyambungan nu hajat limaan boga duit 100.000. Can budak sakola, can keur meuli beas, kan keur ongkos budak. Can keur dengan sangu, ya duit 100.000. Belikeun heula beas, keur 2 poeun, belikeun dengan sangu. Nok 2 poeun kejajan budak disawikeun nya sak duit 5.000 nu hajat limaan. Akhirna dieu siana belum 1.000 sewa. Nyambunganna ngabring da isin. Ngabring. BTK ciri urang sare. Begitu dibuka ku nu hajat, cedak nu hajat nang golep. Teu kira-kira nih nyambungan 1.000. Tuh. Nyawa 1.000 ge sabaraha ayeuna teh? Tah. Lamun nu hajatna bisnis pasti gitu. Tapi lamun nu hajatna sarung oge ngadoakeun ngiring-ngiring nuhun eta 2.000 teh deudeuh teuing si ibu anu teh saking teu boga duit hayang nyambung nyarungsum meureunna ieu we nemongkeun beungeut ka urang ieu boga duit 1.000 nah tama isin we bae teh dipulang oge matak balik pangeulana kabeh teh dipulang tapi kakeuh diudangkeun tuh nuhun Gusti ieu nu gaduh 1.000 teh jadi doa keur abdi nuhun singka bayar we abi hajat nganyuk ti beri teh ku anu nyambungan 1.000 barokahna ieu gitu ulah ngajengkang deur ku kulutus ieu tah nuhun Gusti pasti eta jalma boga duit sakitu-kitu can keur deungeun sangu keur beas keur jajan budak keur bekal budak sesana nu hajat tah pasti bukan sakitu-kitu pasti anu nyambungan sakitu
2000 anu 1500 urang kudu atoh ibu bisi hajat gitu nu nyamungan sakitu tong kulo terus nuhunkeun ku sising jadi doa keur abdi gitu itu jalma pasti dah ari boga mah duit da moal sakitu atuh kan eta teh saking eueuh we keur nu aya teh jadi masalah keur nu teu boga mah pan duit teh dia aduh kadang salaki kuli bangunan menang duit 200.000 belikan beas jajan budak bayar hutang ka warung ulut dengan sanggup kangkung jeung asin semeleun cari nu hajat bingungna luar biasa gitu tamatak nabi tara susungkeun aya nu masihan nuhun di mana nyohongkeun anti ngabangun masjid nyamun tara nyohongkeun masihan itu jadi cahaya lajeng urang syarat iman ka nabi kudu narima dinabian ku Kangjeng tadi ngaku nabi urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib ngaku nabi urang teh nabi terakhir teu aya di nabi sabada mantenanana ngaku nabi urang teh nabi pangpinterna sadunya cerdas pinter emosional intelektual spiritual lajeng urang kudu narima dinabian ku Kangjeng saha nabi ece teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narima dicontohan ku nabi mana nabi nyontohan dina anggoan tutup orang tak urang ke tutup orang ibu tutup orang ti kudung sing pageuh keluar mah tong bubulucunan kecuali di bumi di bumi mah ibu teu orat buuk jeung salaki jeung anak orat ibu di bumi jeung putra jeung minantu antara bujal jeung tuur katingali susu ke minantu teu orat ibu nyusuan hareupeun minantu teu nanaon urang holol dosa tidak katingali susu urang dosa tidak itu teu dosa urang teu dosa da teu orat hareupeun minantu hareupeun anak tapi lamun hareupeun lalaki batur haram nyusuan susu urang katingali mata budak asupkeun kana jero tiung bunian ngabe teh katingali ku lalaki saja kade tutup orang sing apik nutup orang di kaos kaki di kerudung gitu itu adalah contoh ti nabi orang isi sakabe badan jadi sampai anak katingali orang tak kaos kakian naon ora teh hal anu bisa ngarobah nafsu birahi anu ningali lalaki mah ibu ningali bitis awewe geus sepoek pikiranna teh kabita langsung komo ningali susu sabelah lalaki mah kitu ningali buuk awewe geus teh kiru pikiran teh ini bogoh ku buukna kataji kubitisna tuh pikiran nanti kiru teng weh sahwata teh naik komo lamun ibu make legging jalan-jalan lukak likuk bujur katingali lukak lekuk hareupeun urang katingali susu nyonol bujal dosol hareup cinewok bujur demplon itu nggak bibita batur boleh pakai legging boleh ngan pakaian daleman ulah dianggo keluar ima legging dipakai jalan-jalan ibu ngabibita nu ningali kenu kabita dibere moal tah haram gitu ayeuna di mana lalaki kabitaeun manehanana sahwata tinggi pamajikan teu boga ayeuna domba diperkosa gara-gara ibu tuh mata tutup ora tutup tekwe orang isi sakabe badan kecuali rara jeung gampang pandangan tah ieu mah teu ora dina kasolat ieu teu ora ieu amun ieu ora tah ibu netepan kitu nganggo gamis Allahu akbar ieu tah ora kabuka teu sah salat ieu kudu katutup kieu mun kieu katutup tah ieu gadona pandangan ulah katingali ieu ieu mah teu ora ieu
tinggal ieu yo, tinggal ieu. Kan kita tinggal ieu. Nah, halo. Orang. Iya. Bae da salat di nu poe, kena jadi nu poe. Bae di kamar usah saha, abi mah salat teh moal dibukena. Loh. Dosa. Sama Allah ningali. Cek Allah teh teturut kana aturan kami. Najan kami moal kabita, tapi eta teturut tetunduk kana aturan kami. Disiplin tuh salah. Najan salat sorangan, najan salat di nu poe tetap kudu nutup orang. Ibu teh dah orang bimu kenang, salat kitu. Allahu Akbar. Dosa ieu tah. Kaos kaki, gitu, kerudung, baju gamis. Kecuali ieu ditutup pakai apa itu? Penutup diri. Mangga mun kitu. Ngan katingali lekukna bujur katingali. Lamun dijamu muka nama pan geblus ageng teu katingali lekukna badan urang. Gitu. Gitu. Urang kedah narima dicontohan akhlak ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di mana-mana tuang tara ngaremeh. Jadi tara nyesa-nyesa mamen dina piring. Kamu tuang ibu dina piring teh sing bersih. Ulah aya remeh anu nyesa hiji oge. Ngacelem cana. Gitu. Ulah ngaremeh. Nabi tara ngaremeh tuang. Bahkan remeh anu ngacelem eta barokah rezeki ti pangeran sana. Lajeng Nabi tuangna 20 comot ku 3 jari dia. Tuangna teh 20 comot ku 3 jari. 20 kieu. Jadi sacomotan sagede korma lah. Jadi 20 korma gitu mah. Lain kieu. Jadi kita mah warak henteu, lapar henteu kate. Warak henteu, lapar henteu 20 comot. Lajeng ala Kangjeng Nabi sangat gagah pemberani. Nabi mah kesieunan. Nabi mah teborangan. Tapi Nabi yang gagah, pemberani, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi kesulitan. Teu aral tara kabarungsina sabar ulet dina mayunan cocok. Dari akhlak Nabi turutan urang. Gimana urang nuturkeun Nabi berarti ngaku dinabian ku Kangjeng Nabi. Gitu. Tuluy urang narima dinabian ku Kangjeng Nabi, tuturkeun ibadah Nabi. Nabi salatna getol, rajin, urang ge diajar rajin salat. Nabi istighfar seueur, urang ge rajin istighfar. Nurutan Nabi. Gitu. Istighfar nurutan Nabi. Lajeng ramah nurutan Nabi. Gagah nurutan Nabi. Pemberani nurutan Nabi. Desieunan nurutan Nabi. Tulis ikuti Nabi. Dia berarti urang ngaku dinabian ku Kangjeng. Lajeng urang nuturkeun Nabi dina dakwah. Nabi mah selalu amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kana kasayan, nyegah tina kaawunan. Hayu saya ka Allah, hayu. Itu amar baru, perintah saya nyegah tina awunan. Jadi anggoan, kalakuan, ibadah, dakwah. Urang kudu narima tapi Nabi. Narima dicontohan angguan ku Nabi untuk orang. Narima urang dicontohan akhlak disempurna ku Nabi. Narima urang ibadah dicontohan ku Nabi. Narima urang dakwah dicontohan ku Kangjeng.
Ngaku narima. Geus narima ikrar. Ikrar teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maca syahadat. Syahadat dina salat, syahadat. Dina kawin, syahadat. Dina nganiatan balik, syahadat. Urang memeh ngadoa, syahadat. Itu tanda pengakuan ka Nabi. Di samping syahadat, seueur naos sholawat. Baca sholawat, baca sholawat pendek, sholawat panjang, mangga. Itu tanda ikrar kedalisan karena kanabian Kangjeng. Maka bila mana nutiru ieu aya ngaku narima ikrar maka imannya sempurna. Imanna teu bodong, data-datana lengkap, pengakuan, penerimaan dan ikrar. Pengakuan kepada Nabi, penerimaan kepada Nabi dan ikrar kepada Nabi. Pengakuan kepada Allah, menerima kepada Allah dan ikrar kepada Allah. Pengakuan kepada Quran, menerima kepada Quran dan ikrar terhadap Quran. Ngaku ka malaikat, narima ayana malaikat, ikrar ayana malaikat. Ngaku kana ayana poe kiamah, narima kana ayana poe kiamah, ikrar kana ayana poe kiamah. Ngaku kana ayana takdir, narima kana ayana takdir, ikrar kana ayana takdir. Maka iman eta sempurna. Paspor kamu menuju surga yang Allah Ta'ala. Cekel pagi ulah resot ngaku narima jeung ikrar teh cekel pagi. Ulah robah, ulah ceplok, ulah copot. Eta identitas iman urang. Ngaku narima sareng ikrar. Muga iman urang sempurna. Bawaeun maot paspor kamu menuju surga. Tapi lamun iman eta coplok bahaya. Geus maotna cila. Teu boga paspor tiket masuk surga. Teu aya ngaku ka Allah, teu narima ka Allah, teu ikrar ka Allah. Iman ada tapi teu aya data-data. Imanna bodoh. Iman ka Nabi tapi teu ngaku ka Nabi. Iman ka Nabi tapi teu narima dinabian pada kanjeng Nabi. Iman ka Nabi tapi teu ikrar teu syahadat. Imanna bodoh. Carita iman tapi bukti tidak. Kalau tidak ada pengakuan, tidak ada penerimaan, tidak ada ikrar. Muga sadayana sampurna iman Islamna, diterima iman Islamna ku Allah, iman anu sahih, iman anu sah, iman anu diterima, iman anu ngahasilkeun pembalasan tiket surga, masuk surga Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalimina wa rabbana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan lillahi ni'amah wa yukafi wa muzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultanik. Allahumma bi sultanil azim wa bil manil karim wa bil wajhil karim wa waliyil kalimatil tama wa da'watil mustajabah akhirul hasan wal husain min anfusil haqqi ayyul qadha wa nadirin wa ilmil siwajib wa iyyaka na'budu kafaru wa yusyrikuna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabil luqmanul hakim wa warisa Sulaiman Dawud alaihi wassalam al-wadudul hamsimatin. Allahumma tawwid umurana ya Allah wa sahih sadana ya Allah waqti hajatina waqti amwalina wa rizqina wa baqi baladina wa musibana wa habib lana lin nasi ajma'in wa taba'il adawata
كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا فليحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.